Diberitakan di SMA Hiji Ciawi, kuota penerimaan siswa meningkat. Ruang kelas ditambahkan, keterbatasan kelas kanggo 60 siswa midamel SMA Hiji Ciawi kudu nambahkeun ruang kelas anu atuh. Kanggo lamun menjelasna urang sadayana atos terhubung jeung reporter asli dawe. Hatur nuhun Lintang. Para pemirsa sadayana, simkuring bade ngadugikeun laporan langsung dihareupeun tempat dibangunna ruang kelas anu baru. Katingalina, ieu bangunan geus setengah dihancurkeun. Kanggo langkung jelasna, mangga urang wawancara narasumber urang sadaya nyaeta Riansyah. Wilujeng siang Riansyah. Wilujeng siang. Iraha ieu pembangunan dimulai? Pembangunan ieu dimulai sekitar awal bulan Juli. Cenah pembangunan ieu diadakeun? Jeung nambahan kuota penerimaan siswa. Menang di mana dana pembangunan ieu? Menang di pemerintah. Sabaraha ageung dana anu dimenangkeun? Sekitar 700.950.000. Apa aya kendala di pembangunan ieu? Kendala nama teu aya atanapi dampakna nyaeta terbagi. Nyaeta pembelajaranna terbagi menjadi 2. Siang jeung kelas 10 sareng pagi jeung kelas 11 sareng kelas 12. Kira-kira kapan pembangunan ieu selesai? Sekitar akhir semester hiji. Hatur nuhun informasinya. Sami-sami. Hiji Ciawi melaporkan.